Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami simkuring A. Arifin S. Lahir di Kampung Cipare, Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Lahir tahun simkuring 1808 hiji. Alhamdulillah, simkuring selaku panaratas seni awi gapeng oge alhamdulillah simkuring dipasihan kaparcantenan ku bahada generasi awi gapeng anu kaopat diturunkeun di ka simkuring generasi awi gapeng anu kalima. Alhamdulillah dugi kadanget ayeuna simkuring perjuangan simkuring naratas seni awi gapeng di tahun 2022. Alhamdulillah dugi ka ayeuna tos tiasa ditampilkeun atanapi dipintonkeun ka masyarakat, khususna masyarakat Kecamatan Cikalongwetan. Saperkawis seni awi gapeng sarasna simkuring henteu kahaja mung ieu panginten tos aya hiji guratan. Naon atuh guratanana? Saperkawis naratas seni awi gapeng abdi henteu kahaja kaleresan abahada generasi kaopat sohibna rama abdi. Ti sateu acan abdi naratas seni awi gapeng, perjalanan abdi upami ancrup teh mah ancruban di seni-seni modern atau seperti calung, pop sunda, dangdut abdi di tahun 2022 kapengker mah abdi neuleuman seni eta. Di saat abdi di Purwakarta manggung nya abdi ka bumina rama abdi nya kaleresan tah tidinya awi gapeng kabuka kumaha cenah tah pas begitu abdi ka bumi rama abdi karasan aya anu namina bahada. Karasan si bahada eta teh generasi kaopat awi gapeng. Abdi henteu terang sama sekali yen abahada eta teh ngagaduhan hiji kesenian warisan anu sakitu mun buhun teh mah buhun tul lamina. Nya akhirna pas nya simkuring manggung ti Purwakarta teras ka bumi rama abdi nya abdi ditaros ku bahada eta. Kumaha cara narosna teh? Ari maneh geus di mana jang? Tah kitu tos wonten bahada teh da kitu pisan. Cing teh bah biasa we abdi mah geus nabeuh cenah kitu. Di mana sama eta nabeuh? Tah ti Purwakarta cing teh bah Cipada teh nya kieu eta teh. Maneh mah jang cenah ngeunah nabeuh zaman ayeuna mah kana motor, kana mobil, make HP, panggung alus, sound alus, penyanyi alus. Mun maneh cenah apal lalakon Abah perjuangan baheula. Abah mah naon cing nabuh ku awi gapeng. Tah bahada aya cariosan anu seperti kitu ka simkuring. Pas pisan abdi manggung ti Purwakarta. Tah salami bahada ka abdi nyarios kitu nya abdi
janten emutan teh tur penasaran naon gitu seni awi gabung teh tah didinya meureunnan abdi teh ngagolak emutan teh ngagolak semakin dieu terus abdi semakin penasaran seni awi gabung teh menang tang nya kusim abdi teh dileukeunnan teras dugikeun ka disumpingan ka bumina oge naon atuh seni awi gabung teh nya akhirna 2022 ku abdi dinyakeun gitu naratas langsung ka Bahada sateu acan abdi naroskeun cuk-curukan seni awi gabung ieu ti mana abdi naroskeun heula teh sareng saha Bahada nu aya keneh rekan nyata cek Bahada teh cenah aya keneh cenah da urang mah jeung si Aan tah si Aan can sok nieunnan alat seni na teh ari Abah bisa tuh oh teu bisa cenah dewek wah tah eta bagianna si Aan tah tidinya abdi teh cuo deui da maklum Bahada tos nya usia anak lah tos sepuh penginten abdi teu tiasa naon teu tiasa nyedok teras-terasan nya abdi ngatur tempo gitu. Nah aya sasih sakali aya 2 minggon sakali abdi penak teh nya tos tidinya teh abdi penahakan deui ku abdi teh tah tidinya mah kakara abdi naroskeun ti mana eta seni awi gabung teh teras naon anu jadi bahan bakuna anu dijantenkeun waditra eta atanapi alat seni awi gabung teh nya akhirna nya abdi oge nyayogikeun buku kanggo nyeratkeun teh gitu nya ku abdi ditaros bah cik nu jujur cing teh nya ari seni awi gabung teh ti saha bah ieu teh di dieunan Abah atanapi ieu anu Abah kieu cek Bahada teh cenah tah oh gagabah ngomong teh oh nya anu dewek eta mah apan Hasan Martayuda teh uyut dewek tah ti Hasan Martayuda teh dibikeun deui ka aki dewek nyata ka Aki Saptari ka Mama Saptari duwikeun ka bapak nya Bapak Adria teras ditaros deui saha atuh istri-istrina Bah teh meureunnan oh nyaho cenah matak aya dewek boga pamajikan tah itu bahasa nanti Bahada teh nya nyebatkeun istri Mama Hasan Martayuda teh Ibu Empong teras istri Mama Saptari eta Ibu Uki teras Pak Adria atuh Maai dugikeun ku abdi ditaroskeun deui istri anjeunna nyaeta Matoto tah alhamdulillah tidinya ku abdi dicuekeun deui eta teh duka sasasih duka 3 minggon lah terata bis ti jarak sakitu gitu abdi margin teu tiasa maksa teh dileukeunnan ku abdi ya alhamdulillah tos lami urang abdi sumping deui penakan di anjeunna nya abdi naratas naon bahan bakuna eta nya ku abdi teh taroskeun bah ari awi gabung teh naon cek Bahada teh oh cenah awi gabung pae nangtung kela-kela Bah asa bingung ya sing teh nah eta aya soraan ari maneh jang ayaan matak sebutkeun matak dipake baheula alat musik ku uyut dewek teh aya soraan matak di dieun oge kitu cek Bahada teh terus eta si awi gomong teh dikumaha Bah ngalana teu janji ngala eta teh mun diparancahan teh mah aya parancah terus aya naon teh seperti nya jawer kotok hanyuang cai seke keni eta teh rek ngala teh teu gagabah cenah eta teh jeung ngandung arti jeung siloka eta teh oh kitu cing teh Bah meunang Bah cing teh lamun uing nieun oh nyaho syukur we Abah teh da budak Abah mah kabarecus ya itu teh sur Bahada teh
nya akhirna abdi tidinya rai tah nya dugikeun ka abdi naroskeun deui langkung ditu teh nya abdi hoyong naon hoyong lengkep gitunya abdi teh nya ditaroskeun cing amun bener teh mah Mama Hasan Martuyuda maotna di mana bah mun maneh teu percaya hayu urang ini teh ka Gombong Kuning aya kuburan ge di Gombong Kuning dina urang ka ditu tah nya acing teh nya ku abdi oge ditelusuri ternyata nu namina Gombong Kuning ternyata aya tos seueur nu terangeun Gombong Kuning eta di daerah mana tidinya nya abdi sareng urang kali bahada Acep namina nya abdi naroskeun ari bahan aya henteu anu sok ngadamalan waditra eta nya ternyata alhamdulillah waktu harita mah nuju aya keneh nya ku abdi ditaratas kadinya kumaha cara ngadamel waditra eta alat seni eta kumaha bentuk-bentukna kumaha tah dugikeun ka alhamdulillah nu namina bahan eta masihkeun abdi ngadamel sampelna itu contohna dicanaknya akhirna oh kitu pisan cenajang tah kitu bahasana kitu pisan cenajang eta teh padahal abdi ngadamel teh tos langkung ti 4 set nu kalima alhamdulillah janten tos tidinya baan jang kasa bulan ngantunkeun alhamdulillah dugikeun ka masihan nami-nami hiji waditra eta naon atuh namina hiji aya truluk krep 2 aya truluk carang 3 aya koletrak 4 aya gerecek krepan 5 aya goong gabengan eta napi gabeng goongan sareng tuk tah eta alhamdulillah dugikeun ka ayeuna nami eta ku abdi henteu wantun ngarobi sakedik oge margi nya ti pusatna tos eta namina tah teras abdi tos tidinya ka euih deui ka bahada naroskeun eta kumaha ngaranna make jeung bisa nami awi gabeng cing teh bah ka bahada teh abdi teh eta naha make jeung awi gabeng kumaha lalakonna eta dah rasaan kategori awi macing teh asan teu aya nu namina awi gabeng ti awi buluh awi tali awi gomong awi haur macam awi ngan awi gomong ngan awi gabeng abdi neme cing teh tah awi gabeng teh oi justru awi gomong nu paeh nangtung tapi anu ngora keneh nah cenah make eta make anu ngora henteu nu kolot dawa soraan nu kolot mah dicobaan teh tah nu ngora mah aya soraan nah make jeung anu ngora entong nu kolot nyeta cenah lamun nu kolot mah hiji eueuh soraan kadua mun kapoe babari beulah tah ari awi gomong anu ngora mah nu paeh nangtung jeung ditakon teh tibatan beulah mah kalkah nyuruh widil kagigir jeung ditakon ge lain beuteungna tapi bibirna oh kitu nya bah cing teh tah terus bah eta ngaran awi gabeng kusaha eta ngaranna dibejakeun mah cek dewek ge kuyut dewek eta teh mimiti beunangna teh nya pas ngala ditako ditepak nyata disada beng tah tidinya we jadi diaranan awi gabeng tah nya tos kitu sim kuring culkeun heula da margi nya nu tadi teh emutan abahada tos mulai melemah abdi teu tiasa maksakeun jarak sekian bulan teh abdi sumpingan deui abdi teu bosen-bosen nya abdi naroskeun sok diangge naon cing teh bah eta seni awi gabeng teh kapungkur nuju zaman Mama Hasan Martuyuda jang eta teh heuda abah mah teu apa rupana uyut abah ngan ieu mah ceuk bapa jeung ceuk aki